Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepandi sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna urang ngabahas materi ngeunaan teks deskripsi kampung adat Sunda. Nanging sateuacanna urang pedar heula kompetensi dasarna. Anu kahiji nyaeta mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda. Tensi dasar yang kedua, yajikan secara deskriptif baik lisan maupun tulisan hasil analisis atau pengabatan terhadap kampung adat Sunda. Adapun tujuan pembelajarannya setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami teks deskripsi tentang kampung adat Sunda serta menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi Sunda. Nah eta siswa-siswi sadayana merupakan kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina materi teks deskripsi kampung adat Sunda. Urang tinggal heula ibu ngagaduhan teks ngeunaan Kampung Naga. Mangga wilujeng nyakseni. Siswa-siswi sadayana, teks tadi teh kaasup karena karangan deskripsi. Naon sih karangan deskripsi teh? Jadi karangan deskripsi teh nyaeta karangan anu ngagambarkeun hiji hal. Dina teks tadi anu judulna Kampung Naga, anu digambarkeun teh kaayaan Kampung Naga. Anu mangrupa salah sahiji kampung adat nu aya di Tasikmalaya. Kampung adat teh nyaeta kampung anu masih keneh pengkuh nyekel adat sareng cara karuhuna. Bisa katembong tina adeganana. Kahirupan sapopoena masyarakat jeung sawatara upacara adat anu masih keneh dilaksanakeun. Di Jawa Barat mah henteu loba kampung adat teh. Anu geus kakoncara teh nyaeta diantarana aya Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Tah sapertos di dieu gambarna ieu mangrupikeun gambar atanapi foto kampung adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Urang Tasik atanapi sabudareunana pasti tos teu birit deui nya ka Kampung Naga. Anu kaduana aya Kampung Pulo jeung Kampung Dukuh di Kabupaten Garut. Sapertos ieu gambarna mangga tiasa ditinggalnya ku sadayana. Rasna aya deui Kampung Kuta, sanes Kuta Bali nya, tapi ieu mah nami kampung adat namina Kampung Kuta di Kabupaten Ciamis. Sapertos ieu gambarna mangga. Teras aya deui dina Kampung Cirende di Kota Cimahi. Cimahi nya sapertos kieu fotona nya Kampung Cirende. Lajeng ka Sukabumi aya nu disebut Kampung Kasepuhan Ciptagelar. Sapertos kieu gambarna kampung adat di Sukabumi namina Ciptagelar. Teras aya deui Kampung Mahmud.
Kadek Mahmud teh sanes Mahmud aja. Ieu mah nami kampung adat. Kampung adat namina Kampung Mahmud. Terus aya deui kampung adat Cikondang, Arajasari, anu aya di Kabupaten Bandung. Orang Bandung pasti tarangnya. Kampung adat anu aya di Bandung. Mana sih fotona ieu nya? Mangga tiasa ditinggal. Tah, upama hidup di Bogor atau cicing di Bogor, aya anu disebut kampung naon coba kampung adat. Aya kampung adat Kampung Urug sareng kampung adat Sindang Barang. Kumaha siswa-siswi sadayana atos ngartos perkawis teks deskripsi ngeunaan kampung adat. Mudah-mudahan kahartosnya. Ayeuna urang lajengkeun kana istilah arsitektur. Orang Sunda ngagaduhan arsitektur nyaliranya. Di antarana aya nu disebut wangun suhunan. Suhunan teh dina basa Indonesia disebutna atapnya. Hiji aya nu disebut julang ngapak. Julang ngapak biasa ditingali gambarna sapertos kieu. Wangun suhunanana anu handapna kenca katuhuna leuwih meber. Nya sapertos dina gambar leuwih meber. Papandekeun kana jangjang manuk, jangjang teh sayap. Kana sayap manuknya. Tah eta gambarna sapertos di dieu nya. Nu kadua aya jogo anjing. Nah sih, nah biasa ditingali gambarna. Jadi bentuk bangunanna sapertos kayaknya. Jantan eta teh wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih handap di bagian hareupna. Tah ieu mah dipapandekeun atanapi diibaratkeun kana anjing anu keur ngajogo. Janten bentuk suhunanna sapertos kayaknya. Jadi diibaratkeun sapertos anjing nu keur ngajogo sapertos kitu. Aya nu katilu, anu katiluna naon? Nu katilu disebutna badak heulai. Badak heulai menguap dalam bahasa Indonesia nya, dina bahasa Indonesia menguap. Badak heulai. Wangunan badak heulai ieu wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih jiga suhunan jogo anjing. Ngan bagian hareupna make sorondoy. Barangkali ayeuna terang tuh sorondoy sisa-sisa sadayana nya. Dina gambarna sapertos kieu badak heulai. Make sorondoynya nepi ka tembongna digigir dipapandekeun seperti badak anu keur heulai. Parahu kumurep wangun suhunan panjang anu tungtung-tungtungna pake jure. Nepi ka tembongna jiga parahu anu nangkub atawa disebutna kumureb istilahna. Jantan tah kumaha gambarna sapertos kieu gambarna nya. Biasa ditinggal ku siswa-siswi sadayana. Terus anu kalima aya nu disebut suhunan jolopong. Kumaha nya suhunan jolopong? Tah gambarna sapertos ieu. Jadi suhunan jolopong teh mangrupakeun wangun suhunan anu tungtungna teu make jure, sok disebut oge suhunan panjang. Anu saterusna aya suhunan limasan. Kumaha gambarna? Tah gambarna sapertos ieu. Suhunan limasan dina limas. Wangun suhunan pasagi anu make jure katembongna saperti limas. Ya seperti bentuk limas. Patahna disebutna limasan. Jadi nyumcung nya. Janten ieu mangrupikeun ngaran-ngaran suhunan atau atap. Terasna hidup tiasa merhatoskeun ngaran-ngaran wangunan jeung fungsina dina layar. Sadayana kumaha tos ngartos kana materi tes deskripsi ngaran wangunan nya. Aya ngaran wangunan trasuhunan istilah-istilahnya arsitektur di urang Sunda. Janten urang Sunda teh seueusan istilah-istilahna anu kedah dipikanya ku siswa-siswi sadayana. Bu aya soal heula
aya 5 soal mangga tiasa ditinggal dina layar. Aya soal 5 pilihan ganda biasa diwalernya. Sapertos biasa dikerjakeunna di buku tulis, di buku catatan tulis soal sareng jawabanana dikintunkeun ka ibu. Pancen anu kadua nyaeta tuliskeun nya kampung adat anu aya di daerah hideung. Contohna lamun di Bogor nyaeta Kampung Urug sareng Kampung Sindang Barang. Pilihan tanggal 2 eta. Siswa-siswi sadayana parantos-ngartos kana materi pedaran sareng latihan soal sareng penugasanana. Upami nu teu acan ngartos kana materina tiasa naruskeun ka ibu. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna kintepang deui dina materi-materi anu salajengna. Kada hilap pancena dipidamel teras dikintunkeun ka ibu, dikirimkeun ka ibunya pancen-pancena. Hatur nuhun, hapunten bidaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.